Asal-usulna Situ Bagendit. Abdi disebat Nyai Bagendit ku urang kampung. Nalika salaki kuring maot, kuring ngawariskeun hartana. Ayeuna kuring mangrupikeun jalma anu paling beunghar di bumi. Kakayaan kuring loba, emas kuring ngagunung. Imah abdi ageng pisan sareng megah. Seueur jalma anu hoyong ngarebut harta kuring, tapi sadaya gagal. Ieu alasan kuring boga pangawal anu ngajaga kuring jeung harta kuring. Hiji poe saurang lalaki make baju kusut datang ka imah kuring. Hapunten Nyai Bagendit, abdi tiasa nginjem artos, anak abdi lapar, cek eta lalaki hanjelu. Muhun, tapi anjeun kedah mulangkeun artos sareng bunga paling lama minggu payun. Lalaki ieu angguk pasrah. Anjeunna pasti henteu gaduh jalem sanes sabab bunga injeman anu kuring masihan eta luhur pisan. Kuring nyaho manehna boga imah di kampung sejen. Panginten, upami anjeunna henteu tiasa mayar injemanna, kuring bakal nyandak imahna. Ku cara kitu, tangtu kakayaan kuring bakal nambahan. Mangkani geus saminggu geus kaliwat, tapi lelaki eta masih teu datang mayar hutang. Teu buang-buang waktu, kuring langsung ngajak bodyguard ka imah si lalaki. Kaluar kabeh ti ayeuna, ieu imah teh milik kuring. Kuring nitah ka pangawal, sangkan maksakeun sakabeh jalma kaluar ti imah. Sabut direret kaluar ti imah, kabeh digorowok jeung digugukan sababaraha kali. Karunya ka kami Nyai Bagendit, entok nyandak imah kami. Tangtos kuring henteu marhatoskeun panyawat eta lalaki, kuring nyeutkeun imahna pikeun nambahan harta. Sababaraha poe ti harita, saurang akina datang deui ka imah kuring. Hampunten Nyai, kengging tuang cai, geus jauh maneh ngan ngaganggu, moarek mere harta benda sanajan ngan sagelas cai, cek kuring jengkel. Gawat si akina katingali ruaseun, tuyul malik ku ciwa jeung sedih. Anjeunna teras napolkeun iteukna kana taneuh sareng legerowong. Anjeunna bakal napi pembalasan pikeun sadayana kalakuan anjeun Nyai. Teu merhatikeun omongan si aki, naon anu anjeunna tiasa laksanakeun, saur kuring. Ujuk-ujuk kadenge suara cai ngalir ti arah akina. Tetele cai anu kacidak kuatna kaluar tina liang tempat itek embah tadi. Kuring ngarasa panik sabab cai mimiti pol di akles kuring. Kuring langsung asup ka imah pikeun nyimpen harta jeung emas kuring. Nanging kuring henteu tiasa angkat sadayana. Kuring oge ngagorowok menta tulung ka warga pikeun bantuan kuring mindahkeun harta kuring. Sanajan kitu, aranjeunna sadayana ngajalankeun pikeun kahirupan maranehanana. Henteu aya hiji jalma anu sumping ngabantosan abdi, malah pangawal kuring oge geus ninggalkeun kuring. Kuring asup deui ka imah, sanajan cai geus nepi ka dada. Teu aya deui jalan, kuring tiasa ngantunkeun harta karun anu kuring kerja keras pikeun ngumpulkeun. Di gunung, warga anu salamat sadar yen Nyai Bagendit teu aya di antarana. Anjeunna ti leuleup sareng sadayana harta anu dipikanyaah, saur akina anu ujuk-ujuk muncul ti mana. Cai anu geus ngocor tuyul ngawujud hiji situ anu ayeuna katelah Danau Bagendit atawa Situ Bagendit.